Jante Arkidam Ayub Rosidi. Panana berem sikisaga, lengena seket lalancip gobang, niplasan badan palapah gedang. Arkidam Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan, Arkidam Jante Arkidam. Di peting angkep kumendung, Jante Raja alam peteng, matak aji pamarawangan, anjing kaliang sesereting sinar, carucip besi pagade milai kuramokna. Di peting ngadalingding wangi, Jante Raja dina Tayuban, ngagak-gak seri ngibingan ronggeng. Mantre polisi ngaliak ka dia, bantengkeun kanto, bantengkeun dado. Warna ulah nondotan didinya, urang ngibing jeung gula, Jante Arkidam. Silih tetep wadana jeung mantri polisi. Jante Arkidam kabongkar pak gade puting tadi, ayeuna mah kalangan na Tayuban. Nya kaula Jante Arkidam sing saha nu wani maju lek ditegas leungeunna ku kula lawancip pedang. Ngahep-hep sapang lalacoan nutup ka Jante nu matana ngembang wera. Kunaon nutup ka kula, teruskeun ngibing, peuting nyelelek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih ngibing nyelempang salendang, muyuk arak sloki kasalapan likur. Waktu berang datang, Jante ngagoler diburu ku mantri polisi. Jante Arkidam Nusa Kambangan ngagisik hayang sidik. Jante mencrong mantri polisi. Mantri, tindakan Andika lelewat bikang ngabokong jalma anu keur tibrah. Arkidam ditalikung leungeunna dua, seret matana ngantap seneuan, samemeh beak poe kahiji. Jante minggat titih cahya kaluar ti pancara, samemeh conduk beuting kahiji. Mantri polisi nyungsep di dasar walungan tu walakaya. Saha nu jago nuntut bela datang mun kaula nyaring.